Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala musannifu hadzal kitab wa rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi wa nawara qulubana bi ulumihi, amin ya rabbal alamin. Amin. Wal khamisu sareng ari nomor kalimana eta alayakuna ulah aya alal udwi dina anggota udu atau napi anggota adus naon ma yugo yirul ma perkara anu ngabarobakeun kana cai baik rasana rupana atau ambeuna saperti zafaron dina leungeun teh aya zafaron ketika kabadu cai wudu cai waliwat ieu teh jadi beureum caina. Tah berarti apa robah karena cai rupana jadi robah. Mata kamari diwatoskeun terus dibatoskeun paminta ge laurang keur adus ulah waka make sampo ulah waka make sabun. Sabab lamun urang padu ngabilas pertama basuhan tulis sampo sabun geus pinuh sampo sabun anu urang niat adus tah cai teh berarti nu keuna asirah urang teh bakal bau sampo. Kemudian teh cai kana barang urang bakal bau sabun atuh teu sah adusna sabab aya perkara nu ngarobahkeun kana cai baik rasana rupana atawa ambeuna. Kumaha teh solusina adus mah adus bae laku cai murni cai mutlak cai bere-bere naon sok si anggeus di kopyok silana cumplang badana sing sada sekalang tisan kaliwat aku cai sadayana tos beres adusna nembe urang make sampo make sabun gitu solusina nya terus pada paham eta. Wasadisu sareng ari nomor kagenepna eta al ilmu bi fardiyatihi nyaho kana tiap-tiap kaparduan wudu. Maksudna apa ieu teh wudu adus teh fardu wajib hukumna usaha urang rek salat wudu heula rek baca Quran wudu heula aya usaha urang junub rek salat teh kada adus heula nyaho wajib teh kewajiban urang apal lamun jalma bodoh teh nyaho kana kafarduanna kunyah teh geus moal sah tak urang beda apal bahwa rek wudu teh rek salat teh kudu wudu heula gitu ulah kawas kabayang ditanya ke salat mana ya bujurna sujudnya ku ekspres salat mane mah toya kitu tuh cicing wae salat wae anggar wae aya kitu teu meunang batal teu meunang wae keur salat kitu mah batal mana batal wuduna da we teu wudu cenah kasih kabayang teh atuh kitu nya eta jalma bodoh teh nyaho kana kapanduan wudu wasabiu sareng aya nomor katujuna eta alaya takida ulah nekadkeun si jalma anu wudu adus fardon kana hiji fardu min furudihi tina farduna wudu atarapi adus sunatan kana sunat. Contoh lamun teh mah ayeuna urang teh bisa ngabedakeun ieu fardu ieu sunat. Ulah nu fardu disebutkeun ditekadkeun sunat, nu sunat ditekadkeun fardu keur wajib. Kawas kumaha kawas urang kabiasaan keur wudu ngumbah cepil. Ngumbah cepil teh sunat hukumna. Ulah dilekan fardu keur wajib. Sehingga ayeuna lamun urang teu ngumbah cepil balikan deui wuduna teh. Dai kaliwat cepilna padahal ukur sunat. Tah sabalikna ulah aya fardu ditekadkeun sunat teh. Seperti ngumbah sirah, ngusap sirah gitu. Eta pan fardu, pas sunat ieu teh kaliwat ge bising pahilik itu aya nu sunat dikakan fardu nu fardu dikakan sunat nya. Nah wasaminu sareng aya nomor kadalapana eta al mautuhuru caina anu suci pidoni kulin minal mutawali wal mutasil dina saban dina panyangkana jalma anu rek wudu adus patek ada ieu teh suci cai teh bisa dipakai wudu minimal cek manehna cek nu rek wuduna cek nu alusna wa ilam yakun tahuron inda ghairi sajan cek batur mah suci contoh ya urang rek wudu dina cai saemeh di luar nyan cai hujan ku batur katempo cai teh ku aya hayam garapa kadinya
Karena suku hayam karena hayam teh hayam segala macam najis ya. Kenapa ribet deui ya. Urang kudu pandangan urang mah teu aya teh hayam, diambuhan teu ambu teh hayam. Dirasa saya biasa di waktu ketemu teh urang biasa dapatnya ka urang suci walaupun sebatur teu suci keun hak batur eta mah. Hak urang namanya minimal urang. Itu. Watasiu sareng ainul kasalapana eta duhulul wakti manjing waktu. Maksud mah manjing waktu ai pitoharotin tegasna dia suci teh kudu asup waktu. Lamun urang rek subuh wudu teh kudu geus subuh, kudu adzan subuh. Lamun rek lohor kudu adzan lohor. Teu bisa lamun rek isya ti asar gula wuduna. Teu bisa khusus ka jalma anu langgeng hadas. Lang hadas kumaha anu batal wae nih sareng kumaha. Contohna jalma teh beser atawa ngecelak cek hampangan ngecelak we. Celak 1 menit celak. Kitu we henteu kerana teh tutup pisan gitu lah. Klep nanti geus bocor. Langgeng hadas gitu. Maka eta sok wudu naon teh ngangge pempes wae mun jaman ayeuna ngangge pempes ngan lamun rek salat wuduna kudu asup waktu. Aya urang mah normal, kadang anu isa ti wudu asarnya. Urang mah mandi jam 4:30, laju wudu asar, magrib wudu eta keneh, isya wudu eta keneh. Ya urang mah kitu. Nu normal mah tah aya langgeng hadas mah teu meunang kitu teh. Kudu geus asup waktu wae. Ngong ada maghrib namanya wudu langsung sholat maghrib ting ulah sunat tuh kayak ngong ada isya wudu langsung sholat isya gitu anu langgeng hadas mah kalau misalkan mah tina palawan cik apa kecelak atau si tukangna geuning usia teh teu geudeun usia teh nya atuh bisa tahan sudah penyakit nya tinggal make pempes supaya teu ulah tarik kana baju pakai sholat tah cara wuduna kaos kitu kudu mancing waktu gitu ya. Atau anu istihadoh. Nah, jalma anu istihadoh contoh kieu. Main teh head. Saminggu, biasana head saminggu. Ya mah geus 14 poe head wae. Keun wae nepi ka 15 poe mah ada batas maksimal. Geus 15 poe head keneh. Ka 16, 17 masih aya keneh. Yakin eta mah naon? Istihadoh dah head mah kudu nepi ka 15 poe ka 16 urang salat. Ya, tapi panjang getihan keneh wae, eta langgeng hadas ngaranna gitu. Waktu wuduna kudu geus mancing waktu bae, waktu dulu teh asup adzan, wudu mulai salat. Teu kudu migawe sunat, nu patuna wae. Namanya. Nomor ka-10 wal asiru al muwalatu kudah wuduna tuluy-tuluy antara ngubah anggota kan anggota tina wajah kana tangan usap sirah sampean kutu ulah aya jeda kaca kamalita meunang nya lamun urang rek cai saeutik di mah sejar rek jumaah jangan mah teh nya cai saeutik bari jeung wajah unggul usulna nyawa itu dua usap rumah wajah bari ini jumaah karena malu mau gas supaya kejem mendingnya baleungeun mau ka cai aku baleungeun mah teh numpang deui di arido usap sirah kata ka Haji Jami kumaha sampean meunang jalma normal mah kos kitu meunang nya tapi anu langgeng hadas mah teu meunang kawas kitu kudu tuluy jadi teh syarat susuci nomor 10 mah khusus jeung jalma anu langgeng hadas kitu aya urang mah nu normal meunang teu tuluy wudu teu meunang dengan catatan ulah ka garing nya ai nu langgeng hadas mah kedah tuluy gitu katos. Nah.